neraskeun hanca anu kamari nyaeta bagian wayan bagi li talibil ilmi alla yajlisa qoriban. Bismillahirrahmanirrahim. Wayan bagi jeung penting li talibil ilmi pikeun jalma anu nyupri kana ilmu naon alla yajlisa yen ulah diuk itu talibil ilmi qoriban barina deukeut min ustadi ti sandingeun guru hingga sabeki dina nalika belajar bi ghairi daruratin kalawan teu banget madarat. Balian bagi balikta yen penting balian bagi balikta penting naon ayakuna yen kabuktian bainahu eta tetep antara itu talibil ilmi wa bainal ustadi jeung antara guru naon qadrul qaisi saukuran sagondewa ai gondewa teh panah berarti kana sameteran lah aya. Fa innahu mangka saestuna itu qadrul qais eta aqrabu leuwih deukeut ila ta'zimi kana ngagungkeun. Wayan bagi jeung penting li talibil ilmi pikeun jalma anu nyupri kana ilmu naon ayah tariza yen ngariksa itu talibul ilmi anil akhlaki tina pirang-pirang akhlak azamimati anu dipoyok. Fa innahu mangka saestuna itu akhlak kuddamimah eta kilabun pirang-pirang gogog atanapi anjing ma'nawiyatun anu bangsa maknawi. Jadi akhlak gogog eta teh nya anu dipoyok. Wa qad qala jeung nyata geus nyaurkeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu mual asub sa al malaikatu pirang-pirang malaikat baetan kana hiji imah fihi anu eta tetep dina ieu bait suratun ari aya gambar au kalbun atawa aya anjing wa inna ma yata'allamu jeung pastina ngaji saha al insanu manusa biwasitotil malaki eta kalawan pelantaraan malaikat. Wal akhlaqud damimatu jeung ari akhlak anu dipoyok eta tu'rafu dikanyaokeun itu akhlak damimah fi kitabil akhlaqi dina kitab akhlak wa kitabuna jeung ari kitab kami hadza anu ieu nyaeta kitab ta'lim al muta'allim ta'lim muta'allim tariqut ta'allum la yatamilu eta henteu pantes itu hadza itu kitabuna kadinya bayana kana ngajelaskeunana itu akhlaqud damimah khususon terutamana anit takaburi kudu ngariksa anjeun tina takabur. Pamaat takaburi mangka eta tetep sartana takabur. Kila dicaritakeun siiran tina bahar wapir wajana teh mufa'alatun
mufa'alatun genep kali, mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Al ilmu harbun lil muta'ali. Ayo nulungi itu. Nasaran lagi. Al ilmu harbulil patal muta'ali kasaili harbulil makanil ali bijadillah bijiddin kullama jadin fahal jaddu bila jiddin bima jedin fakam abdin yakumu maqama hurrin wa kam hurrin yakumu maqama abdin. Hartosna al ilmu ari ilmu eta harbun musuh lil muta'ali anu lil pata pikeun pamuda al muta'ali anu kumuluhur tah gitu. Kasaili saperti halna caah eta harbun musuh lil makanil ali pikeun tempat anu luhur. Wakila jeung dicaritakeun deui sami sihiran nu tadi tina bahar wafir entosnya tadi disakalikeun matana. Bijadin eta tetep ku sabab nasib alus la bijidin lain ku sabab keyeng keyeng ke kasungguh-sungguhan. Kullu majdin ari saban-saban kaagungan pahal jaddu mangkanaha aya mangkanaha ari nasib alus bila jiddin kalawan tanpa ayana kakeyengan bimajdin eta anu agung. Pakam abdin mangka mang pirang-pirang hamba sahaya yakumu anu nyicingan itu abdin makoma urin dina patempatan jalma anu merdeka wakam urin jeung mang pirang-pirang jalma anu merdeka yakumu nyicingan itu hurin makoma abdin dina patempatan hamba sahaya. Faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmati wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.